25 Pepeling Sunda keur kahirupan. Kahiji, salila aya dina jalan bener mah, ulah kumeok samemeh dipacok. Lamun rumah sasalah, ulah era menta hampura, sabab sagalana oge hade ku basa, goreng ku basa. Anu kadua, lamun hayang boga ajen diri, ulah sok adean ku kuda beureum, leuwih hade goreng nu sorangan tibatan alus anu batur. Nu katilu, jigka mana-mana oge, ampedah kudu bisa mawa diri. Lamun gaul kudu bisa ngajaga tata, titi, duduga, rioga, ameh pada ngaajenan. 4. Lamun janji kudu sacangreud pageuh sagolek pangke. Ulah luncak linci, luncat mulang udar tina tali gadang. Pan munding mah dicekel tambangna, tapi jalma mah dicekel caritaanana. Sakali ngabohong bakal hese dipercaya deui. Anu kalima, hirup kumbuh jeung batur kudu runtut raut sauyunan. Ulah pagiring-giring calik pagirang-girang tampian, kudu bisa silih asah, silih asih jeung silih asuh. Anu kagenep, hirup sing DP-DP handap asor. Ulah adigung, adigungna asa aing uyah kidul. Luhur elmu gede dunia eueuh hartina lamun teu dibarengan ku tingkah laku anu hade. Anu katujuh, ulah geuleuh kana pepeujeuh, ulah ngewa kana papatah. Ngarah hirup teh teu tunggul dirarud catang dirempak, kawas kuda leupas di gedongan. Anu kadalapan, lamun resep ulah resep teuing, lamun ngewa ulah ngewa teuing. Sabab ari nu ngaranna jelema teh sokeuna ku owah gingsir. Ayeuna resep isukan bisa ngewa atawa sabalikna. Sing siger tengah bae. Kasalapan, jelema anu dora ka kakolot mah hirupna teh kahandap teu akaran, kaluhur teu sirungan. Hirup teu neut paeh teu hos. Kolot nu aya sok dama-dama. Lamun anu geus eueuh sok kiriman duana. Nu ka-10, lamun barang gawe kudu dianggeuskeun, ulah sok ninggalkeun hayam dudutaneun. Ka-11, leukeunan anu geus puguh ka alah hasilna, ulah moro julang ngalupaskeun pusing, mudag-mudag kalangkang heulang. Ka-12, hirup salilana kudu eling, ulah lali kana purwadaksi. Cing inget ti mana asal, keur di mana ayeuna cicing, jeung reka mana urang teh balik. 14. Lamun migawe hiji perkara, ulah bosenan, sing nepi ka kaala buah kapetik hasilna. Nu ka-15na, cing boga rasa tanggung jawab, ulah culdog-dog tinggal igel ameh teu kaduhung. Sabab kaduhung mah kantara ti heula. 16. Hade goreng oge jeung dulur mah kudu silih tulungan. Sabab buruk-buruk papan jati, panca kaki moal beunang dikumbah ku 7 walungan. Sakali dulur mah bakal tetep jadi dulur. 17. Mata uang anu paling payu di mamana teh nyaeta kajujuran. Ari nu ngaranna jujur teh, nu enya teu di lain-lain, nu lain teu di enya-enya, ngadek sacekna nila saplasna. 18. Jampena salamet mah nyaeta jujur, bageur jeung bener. Tong hocewang samoreang, sabab nu jujur, bageur jeung bener mah jigka mana-mana oge moal burung, pada mika asih tur pada mika ulas. 18. Salawasna kudu caricing pageuh kancing saringset pageuh iket. Di mana aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah meta moal geus sayaga. Ka-20. Ulah sok ngaliarkeun tales ateul jeung nyieun pucuk ti girang, ameh hirup teu pada mika ngewa. Musuh saurang loba teuing, balad 1000 kurang keneh. Ka-21. Cing leuleus jeujer liat tali jeung landung kandungan layar aisan,
ulah greges gedebuh getas harupateun. Nu ka-22na hirup mah ulah kokoro moyan tapi kudu kukurumuyan. Artina jalma pangedulan mah bakal hese kapacilingan. 23 jeung dulur teh kudu silih talingakeun. Kanu leutik kudu nyaah ku leutikna, kanggo gede oge kudu nyaah ku gedena. Kacai jadi saleuwi, ka darat jadi salogak. Nu ka-24 ulah pedah keur aya dina sihung maung. Da di dunia mah moal salawasna cicing dina hiji perkara. Anu ka-25na ulah mopo memeh nanggung. Lakonan heula saacan nyaritakeun. Da kuleukeun mah cikaracak ningang batu ge laun-laun teh kan bakal jadi legok.